Naon? Mantap mau mang buka. Nenek kajing mang. Naon ge Sakman? Tarang mama anak. Wih, kamerangan gila ini. Satu sahur. Satu niat. Mahayanya. Puasa ulah yuk. Laik nih ngopi. Hai, rare amat. Ya remburnya. Oh, wajar lah. Jelema harus baik puasana. Nya. Aska. Hari jampe mitra teh kumaha? Pohon. Jampe mitra. Pohon kabar itu Bang. Emang mana mitrahna ndek kiraha. Baik. Kumaha jampe na poho? Wetu. Kumaha terus na? Nyaho aing ge poho. Nyahona na wetu doang. Ih, mana majing. Wih, mantep karak mah. Yuk ke baturan pan. Kopi cap kupu-kupu. Oke. Si Aska moal ya. Lah, moal meureun. Kopi nage hideung. Jamol ka dulu. Pai, ari mana? Sok sahur jam beraha? Biasa jam 5. Naon? Jam 5? Jam 5 naon? Subuh? Wih, ngawadang bae meureun tah mah. Kumaha aing udangna? Jam 5 bae mah. Astagfirullahaladzim. Terus mana tiluk puasa burung? Atau puasa? Puasa naon? Puasa dog-dog meureun. Woi, percaya bae maneh mah. Maksudnya gua kain gas ka. Sahur mah jam 3 bae. Terjelas maneh. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Quraisy bangsana. Wih, aing sholawatan inget keur baheula amat. Keur masa-masa bau cikur keneh. Lempang ka pengajian ge, sholawatan bae lewat sawah. Bari mapai-mapai galengan. Sampai kamu lesat kana susukan. Baju bae balik mah digebugan ku kolot. Disangka tas nyer simut bae. Inget bae. Aska, dimenangkeun tuh sih. Mitra, tipe sebaran. Lawan nanya maneh. Pan pinyaha. Atuh dimenangkeun. Ogo atapang bagus-bagusna. Mitra di poe lebaran sabenerna mah ngan jelema jarang aya nu nyaho. Bisa kitu mah aing. Dek mitra poe lebaran bae lah atuh hade bae. Inget bae baheula. Gunung sakitu gedena di deukutan ngajauhan. Baju deui cek babaturan teh. Gunung jeung ceuli deukutan mana? Wih, inget bae masa kecil. Alhamdulillah, inget kana babeuteun. Woi Aska, hayu urang ulin. Woi, tarawih heula. Bisa juga. Tara ke buka.
Kolak lain tuh nyieun. Aska, aing mah yang kolak ya. Aing kolak. Tuh mama aing, nyon kolak berenuk. Lu bener ih, serius aing mah. Wah, tenyan kolak aing. Ih, aing mah ada ge hayang kolak. Ih, teu jelas maneh. Ari Mang Muslim, kemana nya? Aing teh manggi-manggi. Teu nyaho. Ih, aing teh nangan Mang Muslim mulanya. Kemana? Juga naya bae diburi. Geus ge geura ka ditu. Mana ge? Aing pinjem mangkok. Jeung naon? Atuh jeung kolak. Hendak minta kolak aing ka Mang Muslim. Hi, ribet amat. Geus geuran. Wayahna. Geus ge, tangguan ti dieu. Mana ya? Payah. Tong mangkok na doang. Harus anak na mana? Hi, angkong. Ngomong mangkok na doang. Ih, adi tuh jaga sindok na. Ih. Tah. Wih, naon eta mah garpu? Geus jeung gapru bae laing. Wih, parah amat. Awas laing. Update heula lah. Sanu boga kolak ngacung. Kudu ngartikeun ge. Wih, jatah si Pai mau kolak. Pai, Wih, jadi Mang Muslim. ada ge Pai? Mau kolak lain? Ih, itu jelas Mamang. Nah, itu jelas. Mamang nanya mau kolak lain. Lain, mau mangkoknya doang. Ih, Sakmad, sukan mau kolak. Kadang sakmat, kami nangan Mamang gak yang kolak. Astagfirullahaladzim. Oh, geus gerakan itulah. Kahula, kami minta kolak hula, Mang. Mana jingceng? Mamang kolak ge hantu. Bu mamang ge hayang. Sakmat. Hangus kita. Woi, itu jelas. Mangkok sayu. Usaha kak. Woi, lain anturkeun deui. Naon ieu Mang Muslim nyeun status. Ieu amat status. Ayo mangkok. Naon eta Mang Muslim nganterkeun mangkok.